Ayeuna hidup parantos rengsek dididik di ieu sakola. Ku kituna geura suhunkeun doa ibu bapak guru. Geura haturkeun hatur nuhun ka bapak sareng ibu guru. Suhunkeun hampurana geura sumujud kasih. Sangkan hidup malah mandar di paparinan kaberkahan ku Allah. Sok geura sumujud. Sujud geus di pangkonan bapak sinareng ibu guru. Sujud geus. Sadayana turun. Turun tekenging aya nu tanggah ka gurunya. Geura sujud kasih gelis Tumpul guys. Payungan ibu. Sok. Abdi sujud ka pangkonan. Medadoa ka ikhlasan ibu. Bapak, ibu guru abdi sadaya genap tahun lamina abdi dididik di ieu sakola. Tarahal munggaran dugi kalekasan. Dinten ieu abdi sejak pamit, sejak unjukan ti ieu sakola. Ku kituna taya nu disejak angin pangampura tinu janten guru, angin doa restu nu kasuhun tinu janten guru. Mugia abdi sing dijantenkeun putra putri anu soleh sareng soleha. Hatur nuhun katampi pisan sagala piwulangna, sagala ilmu panemu anu parantos kacangking ku abdi sadaya. Ibu, bapak guru abdi sadaya nyanggakeun ti luhur sausap rambut, ti handap saibas dampal, ti lahir tumekaning batin. Mugia ilmu anu parantos kacangking sing ngajantenkeun ilmu anu barokah kanggo abdi sadaya. Ibu, bapak guru, abdi nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan, nyuhunkeun pidoa anu kasuhun. Rumaoseur midamel dosa kanu jadi guru, rumaoseur midamel kalepatan kanu jadi guru. Kukituna samemeh lengkah undur jauh, abdi sejanyunkeun dihampura ti lahir tumekaning batin. Ya Allah anu maha welas tur maha asih, mugia bapak sareng ibu guru abdi sadaya sing dipasihan panjang umur, dipasihan kesehatan, supados tiasa ngatik ngadidik ka adik-adik abdi sadaya. Bapak, ibu, pilelayan sapunyere pegat simpai. Sanajan kasedih pagalo sareng ngalangsa, dinten ieu pisan abdi sejak lunta ti ieu sakola. Kukituna sakali deui ibu, pilelayan bapak guru, pilelayan ibu guru, pilelayan adik-adik sadaya. Kasih gelisah anak didik ibu sadaya dihampura pisan ku ibu sareng bapak guru, didoakeun pisan ku bapak sareng ibu guru. Bergerak nia jeung gerak lumaku, mugia ilmu hidup sing ngajantenkeun ilmu anu barokah, ilmu anu manfaat kanggo bekal dunia sareng akhiratna. Sakali deui kasep bergerak nia jeung gerak lumaku. Tos
gelis kaset ngadeg dirangkul ibu bapak guruna suhunkeun hapuntenna ka ibu guru gelis kaset tos salim ka bapak salim ka ibu dinten ieu dinten panungtung hidup aya di ieu sakola dinten ieu bapak jeung ibu guru tantuna dinten anu pamungkas bisa ngadidik hidup gelis kaset jung didoakeun pisan ku bapak jeung ibu mudah-mudahan sing galde milik rezekina sing luhur sakolana sing manfaat pikeun agama nusa jeung bangsanya kaset brah anak ieu tos ngadeg kaset ngadeg. Alhamdulillah acara sungkeman rengse kanggo salajengna acara simbolis pamasrahan ti orang tua murid atanapi komite atanapi anu ngawakil. Rengseng season foto bersama semoga kamu lucu so